Assalamualaikum Kak Haji. Aduh, ku tak percaya. Aduh, mengapa cinta? Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Kang Haji channel. Aduh, alhamdulillah barayanya penak deui sareng Kang Oje, sareng Kang Haji channel, sareng reng-rengana barayanya. Alhamdulillah mugia baraya Kang Haji channel. Mugia dipaparinan kesehatan, kemudahan, kelancaran ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masih suasana yang ceria dan berbahagia. Berbahagia. Mugialah kabaraya sing sarehat pokok namanya. Aktivitas Kang Haji channel masih damel sareng Kang Haji Banda di Cibuntu barayanya. Aduh tuh. Atak nama lawas ilang jarang patepang. Tah. Nama orang ninggal kegiatan Kang Haji channel saat acan damel ke Bandung baraya. Aduh tuh yuk kebon kangkungna yuk kedap di 2 minggu nanti cenah bade panen baraya. Tuh waduh saat acan damel ke Bandung Kang Haji channel tuh baraya. Sang Kang Haji Banda tuh, Kang Haji Banda tuh. Beres nyebor Kang Haji Banda ge tah ye enak Kang Haji channel ya. Nuju nyebor kangkungna supados subur baraya tah enak orang gaskeun we orang tepungan Kang Haji channel baraya. Aduh alhamdulillah barayanya pokokna mah perbanyak rasa syukur baraya. Insyaallah pami urang perbanyak rasa syukur pasti ku Allah ge dimudahkeun dilancarkeun baraya. Oh aduh toyo cai kahuripana baraya. Wah tuh langsung seger itu baraya pamibak dia itu baraya. Batuk abah. Batuk tuh batuk baraya abah. Iya kebon kangkungna ya boleh dia tuh baraya. Wah masya Allah barang. Tak iya bayamna ya teh tawas baraya teh. Duka bayam naon itu namina cing cobi kabaraya anu terang ya namina bayam naon di komen aja barayanya. Tah itu raos baraya itu abi tos seberapa kali ya nyobian masak bayam itu baraya. Masya Allahnya. Wah ya lalabeun maseur baraya. Masya Allah pokoknya. Tak iya ya. Renca, masya Allah rawasun kieu baraya. Angge di krecek, karedok lenca, karedok lokal krecek gitu. Tuh, mantap pokoknya. Dapurna, tempat pesatan baraya. Tuh, Kang Haji Banda. Sereng incuna ge tangnya baraya menuju ngobrol. Tah, ieu ke persiapan itu orang upacara di dengke baraya ya. Tuh. Aduh. Assalamualaikum Kak Haji. Aduh, ku tak percaya. Aduh, mengapa cinta untuk kamu di dadaku. Aduh, ku tak percaya. Aduh, mengapa cinta. Coba tangan di atas ya. Yang rapi. Nah, Kang Haji jadi edan kieu Kang Haji. Jadi anjing mah kedah kieu raos mana abdi. Nya. Meh rancar. Oh gitu. Aduh, ternyata lagu naon eta?
Aduh, Kang Haji Bana. Cinta. Isuk-isuk si Janura Dagelo. Haji Bana. Hiburan Haji Bana. Bunga tuh. Bagus. Alah tuh. Tanding didinya teh bersyukurna bener-bener bersyukur. Alhamdulillah. Kangkung gus rek panen paingan cek aja naon sih Haji Channel gelo cek garu aing bilangnya aing rada curiga biar soalnya rek digawe aing pala laur cek aing teh nah. Jadi memerahkan diri sorangan Pak Haji Bana. Ade Kita mah jangan cari masalah sama orang lain. Bener. Untuk apa kita cari masalah sama orang lain? Enggak betul, Dek. orang mah kieu kali teh gua aduh gu tuh rada gelo cek aing teh Haji Channel. Aduh aing aja merantek kieu dong euy. Kabari teh dewek teh tas nurunkeun anak hayam dong. Aing teh anak hayam teh bapana alus cangkung. Wah indungna alus cangkung. Salapan teh anak teh turun teh. Jadi yang salapan kali salapan jadi 80 hiji atunya. Nah justru eta anu hijina urang teh roda curigana teh. Kumaha kitu? Hari anu 8. Mirip bapana. Nah cek aing teh anu hiji diilik-ilik milih maneh hajinya teh. Wah, Haji Bana mah jujeunan Dilikan teh Aduh, iya. Hiji siga Haji Channel. Masya Allahnya Aing tuh. ada curiga. Ayo baraya ya, hiburan baraya. Aduh. Teh pugu Bangkok. Aing teh aing teh tinggalian gitu. Aing teh mata keun panon teh ulah sare wae. jadi urang teh inget kadinya dong. Soalna di dinya teh rada teu pugu-pugu, isuk-isuk. Nya sih gano edan gitu Haji Bana. Edan. Aduh tuh kunaon. Jadi segala rupa oge amun pikiran rudat kudu dinyanyikeun jadi ngahibur di sorangan teh jadi kapusing teh nyaho urang teh aing sih teu kudu pugu-pugu. nyaho posisi. Jadi aing teh teu pugu-pugu. daripada jelema anu lain rudat urang rudat ningkene ku urang mah dinyanyikeun. Jadi nu penting mah urang mah ulang rudat. Wah, gitunya. Tuh bagus baraya. Jadi hirup mah ulah rudet baraya. Masya Allah tuh. Wang kau. Aing penasaran disampeurkeun. Bisik kilonya aing teh. Soreng bunga. Bunga iya udah kedap itu kangkung cenah bade panen Kang Haji Bana. Oh, Masya Allahnya tuh sok tuh. Alhamdulillah nih kan. Alhamdulillah aduh. Aing berkeunan ngumpul ge Sinyal. itu bisik bala dewek teh pupugu. Bala deweknya. Yang teh buat utah bulakekan jika Nya ya tadi adu dudu abi ruas tadi aduh naon adu dudu. Lagu eta teh kapungkur abdi dari Mukti eta teh. hobi Hobi. Hobi. hobi Menuju masa lalu jadi ku abdi di nyanyikan. Jadi begitu orang boga pikiran senang teh sok lagu eta. Jadi aya kabunga aya naon teh. Dari orang mah keur ngobrol tuh jeung incu di dinya si Pecoy. Si Pecoy mah Di luhur. Ieu dahar minut anyo teh kumaha tuh jadi kabawakeun ku pikiran Kok keur ngobrol curang teh nah si Cendol cek aing teh kepuguh-puguh gitu. Aduh. Gitu aing jadi rada ebel. Cengger. Jadi sarua kabawakeun ebelnya. Jadi hari Iya. itu mah aing ge bae lah. Saruana. Caruana lah pokoknya alhamdulillah ya. Itu tos persiapan bade upacara bagian ketenya. Upacara. Oh di perlombaan oke di teh ya. Aya. Perlombaan wae Kang Haji anta bisa. Oh enyo wononya tuh baraya cenah. Enyo. Itu perlombaan ke upacara menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia teh tos disiapkeun di dieu baraya ya. Ku Kang Haji Channel sareng Kang Haji Bana teh ya. Kade Kang Haji ulah edan deui sigon teh abi roas abi kitu kuat. Aduh cenah. Mah edan ngan abdi mah edana enyo. Dana enyohnya mohon lah kedap di bade bangkat pang kitu nya. Iya siap. Mete di usian jantan suantan teh suaran teh lepas. Oh lepas, oke siap Kang Hajinya. Aduh, cing sarehat. Nah, alhamdulillah baraya ABG roas baraya. Aduh, sugan teh kunaon Haji Channel. Sugan teh edan efak teh alah pokona mah. Tah panginten kitu lah barayanya. Kumargi cenah ieu Kang Haji Channel sareng Kang Haji Bandana bade siap-siap damel baraya. Pokona mah kabaraya Kang Haji Channel
Mugi aku Gusti Allah Subhanahu wa taala dipaparinan kesehatan, kemudahan, kelancaran. Tong heula perbanyak sholawatna, perbaiki sholatna, insya Allah pasti ku Allah ge dimudahkeun, dilancarkeun dina sagala urusanana. Berkah sinareng lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.